sampai kari dek rehonian kapangi babaturan nya suka sareonian gini baturan nari sekolah orang bojong Cibulu gerno sabaraha tahun saraki ini sama katanya tela kawan-kawannya murah deket jodoh mah jorok abi ge kasalaki dulur teh dulur antara pami dulurna rengang nya abi dulur katalian ku dulur tu bararena kisana ge hari kutuna loba tuh alus we pinah kanya ela kabeh pinahkeun si nyai mah disiaran teh teu meunang kutuna mah keluar baroda pinah ka indung sarena sudah gagah susuludu sok deui indung pareuna aya mah eta nu bungsu kudu jeung indung wae aduh sayang misah nasib mah misah anu bungsu nu gede jeung indung teh nu laki pinah wae ke kamar indung penting teh teh jeung indung bapa teh jiga teh bisa sare kitu ulang guling jam 12 terket ke kamar teh bias ayo mah ngendong di dieu kasur teh teh jero ceng pangkukeun di handapna kasur ngapar kasur segala maka masa kasur mah jeung bapana opatan bener kasih ke kamar ibu kamar mati balik sekolah ke kamar aduh pasti kayaknya tak kieu disercaran teh risaan resep ya risaan mah
Jadi emang bisa ditampar. Bahasa jenatna apa bari eta jenat namang diman bari naing kayaknya enggak ditampa. Bari eta ngarengket urang mah teh hayuh dialungkeun eta ge alung dikeun deui naon hari sholawat jarang ditampa kuno maot karunya adanya tuh maot banyak bereyeun padahal kayak urang sok da moal ku keluarga jeung ku batur ngali teh keluarga macara rici setelah ada budi mah teh ditampa urang teh tampa bikin di kanu maotna da bisa dibagikeun aku batur masih disakuan kudu ngabagikeun anak itu piraku maning tampa heula tampa engke panggih ejeng jenisna pikeun bawa pemedang isi karunya soalna kan bikin kan ieu kitu kamari atuh da iya Resku keluarga soal ngabatur kan tahan batur ngabagikeun anak gini sukan batur ku batur keluar keluar letik ya anu pisan teh mau perkumupu ini nama kareta meureun 500 di sini teh soko karet nya kalian dek isuk digawe sinta teh nang mah eta budi cek mang masad tadi gitu nya teh nah tadi ingin balik banget kemana kena etak nyari eta teh jas hujan di situ teh nu Yuli ieu mah di kemana eta jas hujan
eta helm merenanya da sarua geningan helm jeung jas hujan sa ieu kumaha ieu mah nu Yuli cenah meureun paragi ieu tah digawe meureun aya mah bawa we da meureun teu digawe diserasikeun. Tuh ayaan kan ibaratna. Jadi bulik sih mari budak nyarana ukur nu lair nah henteu. Hayang ieu. Tong cau. Telur hayang cenah. Sok jeung eta jeung kut ieu paras kene henteu teh sairaha. Karek keur. Keur hujan ya. Ayo wadahan. Dimikeun eta teh 20 mun teu dimikeun moal. 25 mah uceun. Moal. Pae bulungan bobotohan. Butan sang-sangkeunnya talian. Teh Nur ongkoh ngajak papasakan sabareka. Heeh, rahanya ya. Enten abdi mau bangsa rinsa. Ayo. Teh Nur beas. Beas mawa sakaleng-sakaleng bae, sakaleng tong mawa sakilo loba-loba teh. Bangsa asinnya. Beasna urang mah dibeuli. Teh Nur mah loba beas. Orang teu boga sawah. Mun boga sawah mah. Teh nanya 2 meter ya. Ada jeung lanceuk Teh Nur jauh deh sih. Bojong lanceuk abi mah. Ai mah negara nu misa sorangan. Sugan teh ya. Deukeut di dieu. Misa di Bojong sorangan di Gerendung. Urang mah sorangan misa di Gerendung batur. Ada ke jeung rumah ka gede saperesep ngunggahannya. Anak nyebatan geus ieu nya. Cau ieu seungeut. Di tahun ieu sok. Teu nganah beuteung. Heueuh seueuh. Keur ieu beuteungna. Keur hamil. Keur bermasalah. Teuing atuh da disebutkeun nyiram. Piraku kana dahar. Ieu Rampus. heeh da dieusian beuteung teh ieu. Nah di tespek oge dan hijina mah ramang-ramang tip mah. Kitu henteu kitu. Heuh ieu mah nu hiji.
Eta teh. Tapi lapar wae hayang kudu barang dahar wae. Telat terus eta ngadara regdeg jeung seueur. Jeung kumaha pokona mah teu ngeunah leubeuteuing teh. Ewara telat makan teh lambung mah. Heeh. Kumaha. Asik ya deh. Jarang atuh teh lama tuh. Ieu nanya. Sabaraha tahun teh Wiswa? Tinggal bener. Eta we kelahiran 87. Aduh. Urang sabari hiji tuh. Lama. Cuma mah asipang adiana Masih pasar. udah kening Nya atuh geus gede. pan sarua jeung si Nyai geuningan Nya lah masa beli dia 2. Heeh, namahan deui atuh. eta lahirna 2012 lain asipa. Heeh, Si Nyai oge da 2012 Eta. November. iya si Nyai mah 17 November. Buni kumaha? Juni Oh Juni. bulan Juni berarti ulah saha Udah Nyai. ulah si Nyai Udah kabeh November. November bareng jeung si Eneng September si Eneng Bakal November. Neng 2000 sabaraha? si Eneng mah 2013. Beda setahun heuh. Tapi pangrongsogna. Jadi 208. Tapi pangrongsogna heuh. Sarua Ada 200. oke nih. Iya teh. Lamun kuku panjang mah nyeri, matak ditekan lah kukuna. ono kan Nyimpang teh karunya tuh sok nyeri ya. Ngeunah nyeri. ngeunah teh 1000 ekor unayangan deui isu kan yang ada gede. Udah gede. Masih enak ukur menanggingan si teteh 800, 700. Teh un tara di siaran teh un sok aratel tara. Loba kutu teh. Kayak orang siaran minggu hareup atuh. Ngeunah komo geus beres di siaran teh. Heeh. Nyelengut guhar budak abg lamun di siaran asipa. Aduh ieu Gelam cing. nyaran teh geus bareres Nyampak lengut peureum. Ngomong bari boboyu cenah siaran mah cenah. Bari ngagoler cenah siaranna. Tutuna mah eueuh. Geus dalah marang kudu. Tadi keluar mana? 2.
Ya orang kehayangan itu. Tadi ngame eta ke Surawu. Jadi lemeng. Sengit. Masih kakak. Lambung mada cigaan mirang. Ciga abi lamun geus jadi ya teh. Heuh ja dateur abu wae. Heeh. Lamun geus jadi teh. Jadi kan terus eureureulang. Teh. Untung mah Ah, untun. meh rapi. Murah banget. Sakieu mah eta mah. Teh ala kan. Ya tadi ngeus di Sakieu mah abi mah kamari. Ngeus gajian timita Can bosnita. kudu Bener iklan naon eta paranti langsung. budak kata mana kan ku budak aku nari cokot. Maafun ku abinya can sok cempot. Abe akun hiji deui. Tuh alus rapi nonton. Abakat buka teh. Ini kieu bungkus bukan abi. Murah besok kotanya. Murah dah tiis ah. Ini kecinasan. Yang penting mau nyalisik na rasa kenur kamu anu eta nyarelap. Anu nyarelap heuh.